tapi ieu mun dilanjutkeun bisa marat, bisa ngajeroan di gering, dek langsung bae puasa, dek buka mangga bae. Aya nu diharamkeun. Seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari, boga kodoaneun 5 poe, can kaburu ka kodoan. Inget-inget ieu kuari, aduh 5 poe deui pas Ramadan, kodonyana. Eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal. Haram nya ngabatalkeunana. Tuh. Selanjutnya yang wajib kodo jeung fidyah duaan. Nya wajib kodo, nya wajib fidyah. Ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema. Nya wajib kodo, nya wajib fidyah. Dua macam. Hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur. Contoh leutikna nyusuan. Awewe nyusuan karunya ka anak. Geus jana teh teu puasa. Sebab mun puasa anakna orok keneh. Bukalah nyana. Masalah karena demi anak. Berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak. Beusi anak teu sehat. Udah na ka anak ieu awewe buka puasana. Masalah ngan engke nya wajib qada, nya wajib fidyah. Qada wajib puasa, fidyahna wajib. Atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa, kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun. Aya jelema bisa naik teu bisa turun. Naik tulungan, naik. Turun teu bisa. Aya tadi naik bisa. Ih, sia mah ongkos kabayan. Tadi sia naik mah bisa. Turun teu bisa. Masyaallah, ge kabayan. Kabayan mah kumitohana titah ngisang embung. Kabayan, saya lintas ngisang tiris, bau, tetap embung, goblok sia. Ayo karena ada gimana sia tuh ngisang, embung tiris. Nggak saya tinggalkan kumitohana, itu kebel nyana teh ngojay set. Kabayan, saya kenaon, ngojay silem. Tuh ngisang embung tiris, tolong deh coba. Ai silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon. Tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan. Lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali, di urang mah kabayan nya wali nyolain. Nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus. Eta bae non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan aya kos kitu mah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil. Teh sagede lah, sagede ceuhil kieu. Kieu bajeuna keur nyeuhil. Mitohana datang wan. Bayan. Mana tihang teh? Ya. Ya tihang. Eta kabayan tolol jasa pantah. Tinggal mitohana goblok tolol sia. Tangkal kayu sok gitu badena jadi segede gitu. Bagus sakit. Ya jadi kene alhamdulillah. Eta si kabayan geus kitu. Di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan. Alhamdulillah. Mana kauntungan sia? Alhamdulillah. Abah duit sabaraha duit karena mereka kula. Pan aing mereka sia 30 juta. Alhamdulillah, Bah. Ai 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah.
hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, minantu kos kitu tah. Udah jadi tekan kabayan poal eta tokoh parahyangan teh boga kabayan. Sagilek nak pikaseureun we kabayan. Nah. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah. Nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Tanya nya wajib qada, nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang Pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadona mah tetep bae, lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun, berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun, sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30, 10 kali 30 sabaraha? 300 liter, tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba. Atuh tinggal kalikeun sabae. Qadona mah kitu bae. Lamun 100 bae 100 bae. Lamun 2 bulan 60, lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha? 60 teh 90. Ngan sabaraha taun? Ternyata 15 tahun ka tukang. Sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna. Tinggal kitu bae eta mah. Masya Allah. Hiji. Nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah. Kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu difidyah. Ayan wajib fidyah doang teu wajib qada. Aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah. Deuk qada iraha teh coba cager deui. Aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae. Poe eta bae geus. Poe Sabtu datang ka magrib fidyah. Poe Minggu datang ka magrib fidyah. Cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye. Bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae. Jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah. Ai daek mah masalah ngancan kewajiban. Sahanu nyaho meunang 2 poe pae. Ai ridho mah los tadi tuh masalah. Ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa. Nomor kaopatna lawala teu wajib qada, teu wajib fidyah. Iyalah jelema anu edan, nu edan mah teu wajib qada, teu wajib fidyah. Kitulah cara-cara puasa. Puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha. Lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat. Tungguan ru'yatna. Tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik Sulamun Nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar Sulamun Nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen. Mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen
aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senin 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab kot sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geura ye tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 jamil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat tea mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silimulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis picen Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus bae rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opat teh Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 kitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silimulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan eueuh derajatan doang eueuh derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumus-rumusna ya 3 jalan ieu mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta tahun satahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi di blok
Hehehe. Almanak tahun 2000 seberapa? 15. Jual. Begitu di dalam, teu hayang. Teu hayang. Kunaon? Fotona blow on. Teu laku. Nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto, mawa paeh di foto ieu. Ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya. Aya nu kapaksa meuli babaturan ditempelkeun handapeun tangkal Ambon. Ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil. Hayang nyaho derajat teh babari. Hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu. Maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek abah teh cek abah. Saya memakai ngitung kene mah. Atah geus kitu. Aing panas dikitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai pra kadituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung kene gitu. Make ieu bae sih hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu. Aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak gitu mah, Masya Allah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge, aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mah disebutkeun. Tah sia kadinya ngaji tah, jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup mah disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh Bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, kudele kusia. Irawa sabaraha? Atuh 5, Bah. Cak sagenep. Bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun qad. Sia kudu nyaho manzilah. Sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh. Di ruasan ieu tah. Di ruasan ieu. Manzilah Dabron. Saya mau nyaho kan. Nyaho saya ngomong kos gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka imah. Kuyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram, deuleu. Coba kahandapna seug di dieu tah Muharram, Safar, Mulud, Ramadan. Pas Ramadan poe naon? Tek Senin. Sok geura, hayu geura. Urang hayang nyaho Mulud. Di dieu Muharram geus Rebo, Muharram, Safar, Mulud. Cek. Tadi adukeun tek poe anu. Ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cina kiai sapi. Sapi atuh. Atuh aing ngeunang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitungna. Kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya. Wal qamar qaddaru manazila. Kudu nyaokeun manzilah, engke dihitungna di dieu. Babari. Lamun urang geus nyaho tek. Tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa. Masya Allah karim. Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaifin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima. Ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi bae geus kos itu. Puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri.
celi pakai ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayumsika an jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa Masya Allah kan Masya Allah kan ayumsika an jami'al dhaih nahan tina sakabeh anggotana mata ceuli irung sungut leungeun suku al muharramat wal madahi wa zamaim tina nu diharamkeun ku Gusti Allah